Gusti kunaon atuh abdi teh boga panyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti Gusti ulah dibere panyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi panyakit koret teh lain lalagaan hok jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hok jasa hampura Gusti ya panyakit koret sedangkan panyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teh ditobatan ka bawa pae cilaka cukup ku koret BG jang ngojai di neraka pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia siana ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing tanya sia ku aing